Waktu Bah Jagur jeung Surya kukurubutan asup ka jero kebon, bari manggul Panuria jeung Jaja anu geus dibabandan. Saknyana di jero saung nu rek dijugjugna teh geus nyampak aya 2 jelema anu keur ngadon ngarareb lantaran kapeutingan. Kukituna arawaseuna keur kanu keureting arungkug nyamperkeun ka maranehanana. Nilikana barang bawana geus cop bae nu di saung teh boga sangkaan yen ieu nu daratang teh moal jauh ti 2 bangsat nu tas maraling ti lemur. Dadatangna kadinya teh tang turek ngaguar bebeunanganana. Nu saurang Noel ka baturna maksudna mah ngajak anjing ka heula ti dinya. Bisi matak ngajadikeun gama. Geus kitu gajreng-gajreng duanana laluncatan ngereles kanu poek. Nyarempo di nubuni tapi teu jauh ti saung. Maksud dengan sakadar hayang nyaho kasurung ku kapanasaranana. Teu kira-kira ngaranjugna barang mireungeuh nu tadi dipanggulna teh horeng jelema anu geus dibakutet harita teh. Dibakutet nyandang tatali. Nu dibawana kadinya teh samata-mata rek diala nyawana. Leuwih-leuwih ngagebegna tapi bari dibarengan ku rasa asani mumanggih barang sidik kanyahoan yen sarasa urang nu anyar datang teh tayalian ti Bah Jagur. Nu memang kumaranehanana keur diteangan. Malah pangna daratang kadinya oge sanyana mah keur maluruh Bah Jagur lantaran kaburu kapegat peuting kapaksa maranehanana ngarareb di saung kebon. Diteruskeun oge matak walurat sarta ulah-ulah matak mugagkeun kalakuan. Waktu Bah Jagur mesat bedogna anu saterusna diheumbatkeun pikeun nugel beuheungna Panuria. Kalawan sakirat pisan sarasa urang anu keur nyumput teh luncat melesat ka jero saung lakuna teu beda ti alap-alap nyamber anak hayam. Nyabet bedog bari ngajejek tak-takna Bah Jagur anu ngajadikeun Bah Jagur ngagero lantaran ngarasa reuas jeung nyeri nu lain di kieuna. Tak-takna asa sempal, bedogna ngacleng kaluar. Teu tulus ngahakan beuheungna Panuria. Jeleng! Nu saurang teh luncat nuturkeun. Nu ieu langsung narajang Surya anu keur nyang hareupan Jaja bari leungeunna geus ngekeuweuk peso balati. Anu maksudna teu beda ti bapana manehna rek nyampurnakeun nyawana Jaja. Gero deui Surya ngagorowok, ngawowong teu beda ti anjing kadempet buntut. Manehna ngacedag nangkarak bengkang lantaran gadona pisan anu kabeunangan dihanca ku dampal suku jebrag anu saterusna duduk-duduk bae Surya digusur dibawa keluar saung. Bah Jagurnya kitu keneh, manehna oge nasibna teu beda ti anakna sakedapan mah teu bisa polah puguh dibongohan diseret ti jero saung, teu beda ti bangke begu anu rek dipikeun ka wahangan. Kakara manehna bisa ngakurinyal hudang sanggeus anu ngagusurna eureun. Lain deui Bah Jagur ngaranjugna barang manehna geus nangtung mireungeuh manusa anu ngagusurna bet matak ngembang kadu olohok. Matak kaget pertela ngembang boled lain anu lian geuningan keur ngacegah hareupeunana buukna ririaban ketebak angin sarta bari ngaluarkeun sora anu ngawik-wik matak maruringkak bulu punduk. Sesorian sia geningan iblis kanang wesi ya. Taya pisan bimakrama sia. Kelong wani-wani luka klanyap ka aing. Rek sasoroh koyor sia teh ha. Beda baheula teu kungsi modar sia. Bah Jagur sugal nakra nyaritana. Barang tetela sidik kanu keur ngabedega teh tayalian ti Pamurtala. Musuhna baheula anu kungsi dielehkeun waktu ngadu jajaten di kontrak Miramare. Angger keneh we heurasna mah.
sakit geus bagi kolot sarta kokot geus kengkong teh Jagur. Mana kala maot oge henteu jang jedud nyabut nyawa deule. Komo deui andi gangan saukur hiji manusia saperti kaula ha? Anu geus nepi kana waktuna masarua we Jagur. Pada bakal nangkarak baeud moal bisa ngalawan ka Israil. Anu matak naon perluna ngababanga ya jeung hahangu nyawa batur teh naon atuh perluna deuleu sia teh. Teu perlu bibilueun sia. Sia mah ya. Ya, Jagur. Tong ngahangu wae kana nyawa batur teh ieu. Da geus aya bagianana atuh ya. Pamurtalana malang, sikapna tenang tapi tetela sugih ku kawani. Elah. Ngadoa rek ngahuntu sia. Manto ka dia deh dek ngadoa. Rek naon deuleu nu sabenerna? Ayo jawab. Meung sia bisa keneh nyapluk deuleu sia. Bah Jagur bari ngalengkah ngadeukeutan Pamurtala. Jelas patalakuna geus teu sabar hayang keuda ngawejek nu jadi lawan. Lain rek ngahuntu Jagur. Puguh geus loba nu aramitan huntu kaula teh Geus lemong deuleu memang kaula teh aya kapentingan ka sampean. Mana jauh-jauh di jugjug oge kaula teh rek maluruh Jang Wijana. Putrana Jang Uum deuleu sia. Cenah baheula diculik ku sampean. Kabeneranana teh dikeresakeun ku Pangeran Andika bisa kapanggih di dieu. Dorog-dorog deui Andika teh rek ngalakukeun hiji pagawean nu kajian istana sia Jagur. Rek ngabinasa manusia lain dina jero pakalangan deuleu. Lain petalakuna jawara gitu patut mah Jagur sia teh. Inggar tina tetekon kasatriaan. Pamurtala ngasaterusna ngaweleh ka Bah Jagur. Lolo itu sia. Ti iraha iblis kanang wesi teh make nyaho ka pangeran sagala Ti iraha sia Murtala. Loba tinggal kayu nama sia teh Murtala ya. Teu perlu panjang tatanya Jagur. Di mana Jang Jana teh? Di mana Jang Jana Lain itu mah Jagur ya. Lain itu Jang Jana teh Pamurtala bari nunjuk ka Surya nu harita geus pahareup-hareup jeung baturna Pamurtala. Nu tayalian ti si bongkok murid tunggalna harita teh. Anak aing deuleu eta mah sia. Si Jana mah ku aing geus di ruang kerepes deuleu sia. Geus di ruang kerepes si Jana mah deuleu sia. Bari antap parah desa perut bae Bah Jagur narajang lantaran pamikirna. Ditagenan di bawah ngadongeng mah matak bae kabuka rusiahna. Rasakeun urang ijen jeung aing sia. Aing geus kolot sia. Hayo rasakeun sia. Memang manusia geus pecat iman Andika teh Jagur. Teu beunang dibawa bener sia teh. Pamurtala bari rikat ngolebat ka gigir ngepeskeun pararajang sabrut manehna. Ngepeskeun pada Pamurtala bari rikat ngolebat ka gigir ngepeskeun pararajang sabrut manehna males ngagunakeun jurus tutungkusan kanang wesi. Jurus samernyawa salah sahiji bagian tina gerakan rawu kelong anu geus kakoncara kahebatanana. Aya gua ngalawan Murtala sia. Bah Jagur ngageserkeun badana anu saterusna manehna luncat nyamberkeun dampal sukuna kana leungeun Pamurtala. Sedengkeun leungeun kengkongna ngahiuk rek mabuk beheung. Tangtu Jagur. Lain bangke kaula teh deuleu sia ya. Pamurtala narik deui sukuna. Atuh. Leungeunna dipake nakis leungeun kengkong Bah Jagur.
tapi teu kira-kira pamurtala ngaranjugna. Lantaran leungeun lawan teh karasana kacidat teasna teu beda ti neungeul beusi bae. Anu antukna manehna teh rikat manehna ngejat ka tukang panona anu sigana taya bobodasna teh ngabrileng ngawaskeun kanu jadi lawanna. Mau ke ngejat Murtala sia? Hah? Tong ngejat sia Murtala sia. Bah Jagur bari ngahiukeun curus gugur gunung rek notok dada. Pamurtala teh moal dibere dangka pikeun nyeunghap. Pamurtala teu nemal ngagentak manehna malik nyangigir miceun panonjok. Hiu. Leungeun katuhu Bah Jagur rek mempeg sirah lep borengkal pamurtala luncat ka gigir bari nyamerkeun panimpugna rek ngahanca iga burung lawan. Tapi Bah Jagur ngagentak ngarobah kuda-kudana malik nyerong nuturkeun gerakan lawan. Leungeun kencan nakis panarajang sedengkeun leungeun kengkongna tetep ngahiuk di rukur ngudag-ngudag sirah. Kilek tuh tak pamurtala kabeunangan cetruk. Bah Jagur oge kabeunangan gadona bisa disamber di hanap. Heat deui leungeun kengkong Bah Jagur rek ngahanca deui di bebener kana sirah bari kanyeri dina gadona mah teu dirasa. Tapi pamurtala sanajan kakaratlak-tlakna asa sempal manehna rikat ngalegot ka gigir nyalametkeun sirahna. Cirot peureup kencana ngahakan deui kana careham nu katuhu ayeuna mah. Habek deui siku leungeun katuhuna ngahanca careham Bah Jagur nu belah kenca. Setan sia. Tapi Bah Jagur bener-bener kakuatanana mata kaget. Leungeun kengkongna terus nyuruntul jolna ti gigir rek ngahantem puhu ceuli. Teu talangke lep pamurtala ngalepkeun awakna bari dibarengan ku dua panonjokna. Sakaligus ngajojok dada lawan dina gerakan samber nyawa. Duh. Bah Jagur teu buru ngakerung bari ngalengak. Kolebat pamurtala ka gigireunana. Cedak. Dua tengeulan ngaruntuy ngahanca iga burungna. Nu antukna Bah Jagur sakali ieu mah kudu ngaku kana kahebatan nu jadi lawanna manehna ngajari jegrek labuh. Tapi pamurtala dina waktu anu nganesaki pisan manehna neruskeun panarajangna ngagunakeun sapinuhna gerakan rau kelong anu antukna Bah Jagur daek teu daek kapaksa kudu ngabebengkang dina taneuh kebon anu meyedug. Ari Surya barang manehna geus ngaborengkal hudang basa tadi digusur ku si bongkok ti jero saung. Kacida kagetna barang mireung hiji jalma adeg pangadegna anu dianggapna teu parok jeung batur. Pendek dedepe budak-kudana mejeke irungna namru ari tongongna bengkung sarta dina punukna aya anu ngadungku. Teuing naon pingaraneunana pupunakan lain sareser lain ngan ku manehna geus bisa dikira-kirakeun moal salah deui lamun ditimpug teh kacida hibuna lantaran siga daging wungkul. Moal salah eta oge tangtu daging jadi siga nama. Teu ngalobakeun omong seak bae si bongkok teh ditarajang. Rasakeun sia bongkok. Heup yah. Pamikirna Surya pasal nama geus cukup moal pati-pati manehna ngagusur lamun teu hayang ribut. Tapi si bongkok nur dina pangalamanana geus lain hampas-hampaseun. Sakilat ngaceleng ka gigir bari neke pigelang dengan Surya. Sanajan teu matak potong tapi karasana mah lumayan lain deui nyanyanggutanana. Ngadadak Surya ngecatkeun leungeunna bari ngarepeng. Rarasaanana nyaleket kana kelek teu beda tinu kasetrum malah leuwih-leuwih da jadi koper hese digerakeun. Bangkawara sia peng ngadone ke sia ka aing dalah sia. Surya nafsuna jadi beuki tamah ngagugudug boga rasa diheureuykeun kunu jadi lawana. Ulah wakang umar nafsu sia. Ulah wakang umar nafsu baraya. Saha ngaran? Hah? Saha ngaran anjeun? Supaya pugunya hareupanana dulu. Supaya pugunya hareupanana dulu sia. Kuda-kuda si bongkok tetep meyekeh bari dua leungeunna ngacurung kunung ka hareup nyorocoskeun curug-curugna. Rada asa-asa rek ngalawan teh lantaran bisi wijana anakna Gumilar anu ayeuna keur dipaluruh ku manehanana. Tadi mah digusur soteh bane katempo manehna geus ngabar peso balati rek nandasa jelema anu geus dibakutet. Teu perlu mah hayang nyaho ngaran deuleu.
anggur mah sebutkeun ku sia ngaran sia pengkeh ngarah teh hese nyalabarkeunna bangkena deuleu sia ha sok teu hai teu kudu hayang nyaho ngaran kuring deuleu sia hayo Surya asa jadi beuki disunut nafsuna. Kapan geus nyaho ngaran kaula masih pengkeh lain? Si bongkok ngahehe. Sanajan ayeuna umurna ngolotan tapi rengkak polahna mah angger be singeus jigeuna teh. Bah. Sungut kudu disurilam sugan mah ieu mah ye. Sok rasakeun sia pengkeh. Surya nyiduhan kana beungeut lawana bakat tieung ku gemes nu lain dikieuna sebel neuleuh pamolahna. Si bongkok ngacereng kagigir. Kurang ajar sia. Kurang ajar setan sia. Bongkok, ulah diberi hate, Pak I. Anak nasi Jagur eta teh. Pamurtala nu harita geus pitotama deui jeung Mbah Jagur, manehna nyelang heula ngagorowok ka si bongkok alias Mang Pai. Lantaran kareret yang hareupan nu jadi lawan teh bangun anu asa-asa naker. Ku kitu teh mah kaharti tangtu nyangkana ieu budak ngora teh wijana anakna Gumilar anu keur diteangan. Memang ti tadi oge si bongkok teh hatena geus ditapuk ku rasa asa-asa. Nu antukna manehna satengah hate ngalawanan teh, tapi sanggeus ngadenge gorowokna pamurtala sakilat manehna ngacorelat kagigireun Surya. Ceprot manehna males nyiduhan meneran pisan kana beungeut Surya. Setan. Make ngalawanan nyiduhan kurang ajar sia. Ari kecrot, ari kurubug Surya ngajarete. Setan sia. Pokna nyarekan bari nungkup beungeutna. Hiji kasempatan anu mustari pikeun si bongkok. Cedak bae beungeut lawana anu keur ditungkup teh kumanehna ditimpug. Beug gede gadona ditimpa disusul ku tuurna ngabeset dada. Nu antukna Surya ngabangkeung leungit budina ilang dayana. Sabot manehna gagaleongan keneh satekah polah nahan awakna supaya ulah ragrag. Si bongkok ngolebat deui bari ngacecekeun dampal sukuna anu antukna teu bisa ditarekahan deui. Surya ngajedak nang karak bengkang kokosehan dina taneuh ngebul. Ceuk aing oge kumaha deuleu sia. Si bongkok deuleu si bongkok aing teh deuleu sia. Lain si pengkeh deuleu. Tapi lain oge Surya. Nu dirina geus dilatih jiwana, geus digembleng ku Mbah Jagur. Sasat bapana sorangan anu dina ngaragragkeun elmu panemuna teh henteu kapalang. Sakicep Surya geus ngajereg-jeg hudang deui, sebrut Surya narajang nyuruduk dina gerakan bagong bayangan. Ari si bongkok harita teh ngaclang kagigir bari ngahiukeun panimpugna kana punuk begu, tapi Surya nu samemehna geus bisa neguh moal teu kitu satuluyna gerakan nu jadi lawan. Sakilat manehna malik bari ngarobah cara pararajangna ku gerakan badak cihea. Ari si bongkok ngaranjug rikat manehna ngacorelat ngaclang deui, tapi dua leungeun Surya anu geus diwangun jadi cula badak bari marengan gibegna awak terus nyuruntul harita teh. Sarta mekar nu dina bekna keuna kana sasaran jadi ngagencet badan si bongkok lebah gigirna pisan. Puguh we atuh dina ragragna nincak taneuh teh saentasna si bongkok ngayakeun gerakan luncat lantaran sieun disuruduk ku cula badak, manehna jadi terus ngudupruk lantaran iga-igana ting dalak-dak. Dua gigirna kabeunangan anu karasana geus teu kudu disangsikeun deui kumaha seueuna nyelekan angen. Ceuk aing oge sebutkeun heula ngaran sia atuh, supaya puguh ngurus bugangna sia, ulah modar teu ninggalkeun ngaran. Surya kukubuk siak narajang deui maksudna rek ngajejek sirah si bongkok. Sok urang teruskeun ieu bongkok sia. Penggeh sia. Hep ya. Tapi si bongkok oge memangna henteu sabong brong atuh. Manehna memang ngabogaan daya tahan anu kacidah hebatna.
sigana ngaheungeus sote geus taya dayana padahal manehna harita keur ngumpulkeun kakuatanana. Saleserna teterelekan maju ka luhur ka handap. Ngan ku Surya mah teu kabireungeun lantaran cahaya bulan ukur reyem-reyem katambah nyulusup di ngadadak kahalangan mega anu nyoloyong ka bawah angin. Bareng jeung nyurungkuina dampal suku Surya rek ngacejek sirah si bongkok ngagentak ngagerakeun dua leungeunna tapi Surya tetelat singeusna lain lumayan sakilat manehna narik deui sukuna nu satuluyna manehna luncat bari najong leungeun si bongkok. Si bongkok ngakorentel narik leungeun terus ngaborengkal hudang sebrut manehna ngudag nu jadi lawan ngagunakeun gerakan buaya ngangsar harita teh. Dina ulin pangongsai Surya teu kira-kira ngaranjugna mireungeuh kahebatanana nu jadi lawan ku teu sangka sugan teh moal bisa budi deui. Rikat manehna ngalegot ngepeskeun panaraja nglawan anu ngaheat rek ngababad cangkengna. Tapi kalawan tadi sangka-sangka leungeun kenca si bongkok anu memang tadi disamunikeun ngadadak ngaheat bari dibarengan ku hiji luncatan seolah-olah motong ruang gerakan nu jadi lawan anu antukna Surya ngarego. Kakada gerek malik pikeun ngarobah gerakanana anu angkeuhanana rek diteruskeun ku hiji timpugan kana beungeut lawan ngadadak Surya ngajaul ngagero sarta ngaheungeu sakedeung nu saterusna manehna ngarumpuyuk lantaran beuheungna negel pisan kabeunangan ku teungeulan leungeun kenca si bongkok. Rasakeun kurang ajar. Hap. Yat. Hap. Bah Jagur nu harita keur jojoh ngalawan wawasena pamurtala anu ayeuna mah karasana beuki berat. Sakilat ngareret ka anakna anu geus ngacoprak di sing hareupan kudu jadi lawanna. Manehna cul pamurtala sakilat ngorebat nyamperkeun sukuna dina gerakan runtak jagat. Tapi si bongkok teu cileureun. Sanajan jirimna Bah Jagur anu memang teu katiten lantaran gerakanana kasira cepetna teu beda ti kalangkang ngorebat, tapi hiukna badan anu meresat meulah angin geus cukup jadi hiciren yen aya bahaya anu ngancam ti tukangeunana. Kukituna ngagentak manehna malik saterusna ngayapak tetep ngagunakeun gerakan ulin pangongsai. Bari meupeuh suku musuh ku leungeun katuhu leungeun kencana melesat di baka ngawabuk iga Bah Jagur anu teu merapna ka Bah Jagur harita teh teu beda tinu dibebeutkeun awakna ngaketebut ragrag ngageblag teu beda tinangka asak murag. Tapi Bah Jagur anu memangna lain jago sakatiga ngan sakolepat pisan manehna geus ngorejat hudang deui nyang hareup sapinuhna ka si bongkok muncereng pinuh ku nafsu. Komo aliras kamuridna nyaeta si Darba kapan baheula tiwasna teh nya ku si bongkok pisan. Rupana bae si cebol terek nganterkeun nyawana deuleu sia. Syukur we cebol. Nyamperkeun sorangan sia aing moal hese neangan deuleu. Bae Jagur. Ari Andika bakal bisa mangalapatina urang kadang wasi deuleu. Moal burung seri layaran ku si bongkok deuleu sia. Baos ya Jagur. Cetan sia. Cecengiran sia. Dong lamun teu bau sia sungut teh. Sugan teh geus teu inget sia kana bau sungut aing deuleu sia. Si bongkok bari seuri pipengkelan panonna mani petet-petet we bangun anu nikmateun naker. Ari Bah Jagur ukur ngaburileng matana kahayang mah gapruk bae ngarontok badan si bongkok rek disasaak. Orok kaya ngareret ka Surya masih keneh ngacoprak. Teu ngomong deui koloyong bae manehna nyamperkeun anakna dicengkatkeun bari panon mah teu boleh buburilengan ka si bongkok jeung ka pamurtala nu harita nyamperkeun ngareneng jeung si bongkok hariwang ditarajang di bongohan. Kepoh. Mun-munanana Surya ditiupan telilanya Surya bentak geus eling deui tina kapaihanana. Kaula mah moal ka papanjangan Jagur. Asal wijana kadiekeun ku kaula rek dibawa deuleu sia. Nyau. Aing mah teu ngagugubug si wijana deuleu sia. Teu apal aing mah.
Bah Jagur nemalanana heuras naker. Pokona mah sieun kabuka rusiahna mangkaning aya Surya. Sok sieun jadi kapapanjangan heug we nyabit-nyabit kana urusan anakna. Nu sanyataan mah lain anakna pribadi tapi anakna pasuta di lembur gadog. Eta Surya teh ngaran asli namanya teh karena nu leungit teh dipaling ku manehanana. Cenah cek pamajid jeung Jang Uum. Kitu cenah ya. Kumaneh digubuk cenah mah. Teu nyaho aing mah deuleuh sia ka Cibijana. Hah? Bah Jagur rikat nempa sarta teu antaparah dengan gabruk bae narajang ke Pasurya. Rasakeun deuleuh sia, urang ijen jeung aing ya. Tapi sia geus ngaku dikamanakeun da ku sia teh ha? Pamurtala ngacaul ka tukang kolebat kagigir kencangeun musuhna maksudna sabisa-bisa ngajauhan leungeun kengkongna Bah Jagur nu dianggapna kacida matak bahayana. Ayeuna Pamurtala bener-bener geus teu bisa nahan amarahna. Sanggeus tetela lawanna teu daek ngaku nu sabenerna. Bah Jagur oge teu kurang-kurang nafsuna boga rasa salahna kabuka jailna kacing cirihi. Tapi jeung tinimangan daek naku mah manehna kalah terus ngayakeun panarajang anu lain deui matak ngabahayakeun kanu jadi lawan. Teu sirikna kabeh ilmu panemuna sarta pangabisana diketrukkeun kabeh pikeun ngaragragkeun nu jadi lawanna. Tapi tetela Pamurtala teh ayeuna mah teguh tangguh teu bisa dianggap remeh. Lain sakali dua kali manehna kabeunangan ku tenggelan-tenggelan ujungan nu bobot tanagana rewuan kati. Tapi Pamurtala teu kerel-kerel kalah ka Bah Jagurna sorangan anu ngarasa ripuh terus-terusan disedek teu pisan dibade dangka pikeun nyeunghap. Tapi sarayan kitu Bah Jagur harita teh terus jojoh ngalawan. Tekadna moal alang ku mapalang, kajeun teuing ancur lebur jadi lebu jeung tinimangan kudu serah bongkokan. Ku kituna beuki lila tarungna ieu dua jelema teh beuki hebat bae. Kebon teh manik geus ledug, pepelakanana acak-acakan taneuh bulek matak eungap ke kebulna arasuk kena irung meledug teu beda ti haseup kacaangan ku cahaya bulan anu reyem-reyem. Surya jeung si bongkok nu ayeuna geus padungdung deui teu kurang-kurang hebatna. Mun diukur tanagana memang Surya aya leuwihna tapi si bongkok ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna. Katurug-turug leuwih lingas hese pisan ditewakna eta si bongkok teh. Petalakuna sajeroning bitotama teh teu beda ti simeut acreng-acrengan memeh ngejat kudu bae neceh atawa ngagebug. Sajabana ti mata kergeteun ngarasa pusing teu beda ti nu dikerekan. Oge Surya teh teu kira-kira ngarasa ripuhna. Sakali waktu Surya dek ditejeh ku si bongkok manehna geus hasil nyalametkeun awakna. Sarta kabeneran suku si bongkok benang ditewak. Sakali tarik si bongkok ngagedebut nang karak bengkang, tapi manehna ngakentak ngaborengkal rek hudang deui. Surya rikat luncat bari nyamberkeun jurusna gugur gunung ngahanca pepunakanana da eta kabita ku pungkilna atuh. Nah atuh ari kecret ari curung gunung bae sareserna si bongkok jadi ngajurung gunung ngaluhuran. Memang kacaduna diragap batur sumawona mun digebug mah. Anu tumrapna ka Surya teu beda tinu dibantingkeun kasurungkeun ku hiji tanaga anu teu kaukur kumaha kahebatanana. Nu ngajadikeun Surya mecreng jauh naker bari lungleng teu eling teu beda tinu katerap panyakit 7 kuriling. Bah Jagur nu harita kaayaanana geus kadesek bener-bener. Teu kira-kira ngaranjugna barang kareret anakna mecleng. Nu antukna manehna jadi kalap sieun anakna kumaonam geus teu mikirkeun untung rugina asal manehna aya kasempatan pikeun ngejat hayang nulungan nu jadi anak. Sebrut bae manehna naraja ngasupkeun jurus-jurus gugur gunung nu dikombinasikeun jeung tajong runtak jagat nu dina subas sibetna memang matak paur nu jadi lawan. Badan Bah Jagur ukur temong kokolebatan lantaran manehna ngagunakeun gerakan kolecer muih anu sakali ieu mah hese pisan ditarajangna. Leungeun kengkongna huakiuk teu beda ti kolecer. Mun jadi musuh balangah pinasti boh hulu atawa beheungna bakal beunang ka babad anu temahna moal teu beulah atawa potong.
Tapi ari pikeun Pamurtala mah nu lain kakara ngalawanan ka Bah Jagur. Dina anjing hareupan musuh nu memang geus kalapeh cukup ku ngagunakeun gerakan Rawu Kelong nu dieusi jurus-jurus tutungkusan kandang wesi. Tempo-tempo manehna ngayapak dina ulin pangongsai. Suku leungeun meta kabeh subat sabetna teu beda ti buaya nu inti tenggelanana aya dina leungeun kenca minangka buntut buaya. Nu dina bekna kena kurang-kurang daya tahan kuat mah piraku teu matak cengker atuh. Saperti kaayana Bah Jagur ayeuna, sanajan manehna meres tenaga tetep bae manehna nu kasedek undur-unduran. Ku kituna eueuh deui jalan lian ti manehna kudu buru-buru mabur ari hayang salamet mah. Tapi ras inget kana nasib nu jadi anak, timbul deui sumangetna sanajan bari ripuh manehna terus ngayakeun panarajang bari undur-unduran malibir kapipireun saung. Nu dimaksud supaya gampang ngejat bari nyamber anakna. Sak dina tanah aya nu kajejek direret tetela bedogna nu tadi mecleng. Teu talangke kop dicokot sebrut manehna nyampe ka Pamurtala ngagunakeun bedogna dina gerakan lancah maung anu pikeun Pamurtala teu kira-kira ngaranjugna manehna ayeuna kapaksa mundur geus cukup ngarti kumaha kahebatanana ieu gerakan. Dina nyang hareupanana teu meunang gagabah ari teu hayang pasiksak mah awakna. Hiji kasempetan hade pikeun Bah Jagur. Ngan sakilek manehna malik anu saterusna ngablesat muru anakna anu keur dising hareupan ku si Bongkok. Anu pikeun Pamurtala mah matak ngarajuk deui bae manehna gancang ngagorowok ngabejaan ka si Bongkok tapi tetela gerakan Bah Jagur kacida cepetna. Bareng jeung ngalieukeuna si Bongkok, bedog si Oray ngolebat nyampek cedet. Seseukeut bedog abor jeung tarang si Bongkok. Bongkok, awas Bongkok, hati-hati Bongkok eta, Bongkok. Kurang ajar sedan sia, rasakeun heup, hiat. Bongkok, kunaon Bongkok? Bongkok. Si Bongkok ngagerung sarta awakna ngagaleong kebru bae manehna namru kalawan teu usik malik deui. Gabruk blesat Bah Jagur ngarawu Surya di bawah mabur tidinya. Ayo Surya, ayo yo, hap, hiat. Pai. Pai, aduh, Pai. Teng-tengen si Jagur. Si Pai nepi ka kieu-kieuna. Ieu sirahna nepi ka beulah, Pai. Pamurtala ngagero bari melesat murid-muridna. Ari breh teh si Bongkok alias Pair Pai geus lain turunganna deui. Sirahna beulah, polona busrat basret kaluar pacampur jeung ngawor-worna getih nu gabeuleuh beureum. Pai. Aduh, Pai. Ternyata Pai anjeun bisa palasta di dieu Pai. 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 Disangka maneh Pai bakal palasta di dieu tempat. Ya Allah, ya Rabbi, Pai. Pai, aduh. Pamurtala bari ngarangkul ka si Bongkok dengan karibanusanana. Raga patura jeung nyawa jadi korban bedog Bah Jagur. Pai. Pai.
teu sangka maneh Pai kukula dibawa ngalalana deh ngadondek paeh di dieu Pai. Satadina pan memeh aing paeh teh Pai neruskeun hancak garapan aing ka hadeupna bongkok. Tapi geuning maneh teh ku syariatna ku si Jagur bisa palasa di dieu Pai. Hampura Pai. Pangna ani kabinasa teh sasati bawa ku kawula Pai. Dedeuh Pai. Pai. Pamurtala ngalakon hujan cimata bari ngagugulung muridna anu geus teu daya teu upaya geus palastra di dinya. Ngagugun nafsu mah hayang pelenyeng bae Pamurtala terus ngabredik Bah Jagur dek males ka nyeri nu jadi muridna geus dihakan ku bodog Bah Jagur. Moal sudah rasaning ati lamun tacan bisa males pati kanu geus mateni muridna. Tapi ras deui manehna teu tega ninggalkeun banusan si bongkok. Mau ditinggalkeun di dinya katurug-turug ras deui inget kadua jelema anu keur bakutet keneh di jero saung. Teu banyang mikir deui regeyang bae layon si bongkok dipangku dibawa ka jero saung. Sok digolerekeun. Geus kitu koloyong Pamurtala nyamperkeun Panuria jeung Jaja nu masih keneh nyandang tatali. Nu sanajan teu walakaya tapi manehna duaan geus bisa nyaksian kumaha hebatna nu rebut hirup begalan pati nu akhirna Bah Jagur mabur bari ninggalkeun saurang korbana. Bari teu ngomong sakecap-kecap acan berat-berat bae tali nu mengkeut awak Panuria katut Jaja teh ku Pamurtala dikeuretan ku peso. Geus kitu koloyong Pamurtala nyamperkeun banusan Pair Pai. Nyegruk di gigireunana bangun kacida kanyedianana. Sedengkeun Panuria jeung Jaja sanggeus manehna lesot cina babanan. Kalawan teu lemek teu nyarek duanana ngawaskeun Pamurtala anu keur jongjon ngagukuk nyang hareupan banusan anu ngajolopong. Ku kajadianana mah teu mata kaget puguh geus nyaksian sorangan. Ngan eta kumireungeuh rupa jeung wandana boh nu geus perlaya boh nu keur jeung cerikanana estuning duanana pika sabereun saumur dumelah kakana mangihan harita jalma-jalma anu kitu pandena. Tapi sanajan sakitu pika gigiseunana da geus sidik ieu jalma teh nu nulungan maranehanana. Panuria jeung Jaja teu talangke ting kuniang hudang nyamperkeun Pamurtala. Gegek duanana dariu milu nyang hareupan banusan Pair Pai alias si bongkok. Duanana ting hararu bari dibarengan ku ngecelakna cimata komo Jaja mah sasat anu geus kahutangan nyawa. Syariatna lamun surya teu ditarajang ku Pair Pai geus tangtu nyawa manehna moal bisa katulungan deui. Beheungna bakal digorok ku peso balati surya anu memang harita geus manco hareupeunana.